eta hikmah peringatan Isra Mi'raj turun saur para ulama kumaha kullu mukimin musallin walaisa musallin mukiman. Setiap orang yang mendirikan sholat dia melaksanakan sholat, tapi tidak setiap orang yang melaksanakan sholat dia mendirikan sholat. Kumaha cenah Kang? Punten Kang, dina Al-Quran rata-rata parentah ngadirikeun sholatnya titah ngadegeun sholat. Ari ku ngarang-ngarang ngadegeun sholat siga kieu. Akang gaduh bumi akang teh geus rugrug, tungtungna neangan tukang bangunan. Cek akang teh ka tukang bangunan, ieu bumi abdi hoyong minimalis, hoyong katinggalna sae, catna hoyong warna kieu. Siap cek tukang bangunan. Ari ku ngarang-ngarang tukang bangunan, nu penting beres. Jadi lamun aya jalma ngan saukur salat tapi teu nyaho kana elmuna nu penting mah salat, kakarak eta teh jelema kakarak ngalaksanakeun salat. Encan ngadegeun salat. Da ari ku ngarang-ngarang ngadegeun salat mah kudu akur jeung rukun, kudu akur jeung syarat. Kakarak, kabatur, tara nyacak, kabatur, tara ngagogoreng, katatangga, tara ngamusuhan, lamun aya nu ngahina, tara nyeri hate, berekeun ka Gusti Allah. Alhamdulillah.